Ayah, 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 Naon? ayang buah ih. Piraku tengah peteng yang buah. Nyiram sugan maneh mah. Iya, iya, ayah ngalinur sugan emang kernyiram neng mah ih. Ayo buru atuh. Ayah, ayah, eta tah, tak eta nu dua, tong nu hiji nu dua. Bawa pan ige ke diala. Alah, Ih, ayah, tekuna naon? henteu tekuna naon teu. Buah na maksud teh, kotor teh. Ayah, 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 yang jauh ih tapi nu ngarempet ning sok ayah. Please Siti, please. Tong nu ararane gerapa menta teh. Kamu hayang buah tengah peting di waro kuah belaan misalah leungeun. Kamu hayang seblak nu ladana jiga belis dilaksanakeun. Ari ayeuna hayang cau nu ngarempetnya. Ci atuh nu logis gerapa menta teh asa ku kacira-cira teuing. Ripuh Siti maneh manyiram teh beda jeung batur. Kesurupan juri gebog sugan maneh mah. Tapi neng anu hayang na ieu budak nendang-nendang mun teh di waro teh. Heeh nendang-nendang teh protes da asa kapitna. Da weuti dituna orok hayangan seblak. Loba ting main Facebook maneh mah jadi kieu. Iya, yang jika beruk meren budak nu keur nyiram teh di waro. Nya caunana make hayang nu ngarempet atuh. Jeung cek saha eta teh? Cek saha? Ha? Percaya kan kitu nya mitos eta mah. Budak ti saha ieu Siti?